Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang ngalajengkeun hanca ngalogat kitab Al-Hikam. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 48. Maqoda kasyai'un mislul wahmi. Maqoda tenungtun kaka anjeun naon syai'un hiji perkara mislul wahmi anu saperti nyipta, yakni ngamaksud kuring saur musonib anal wahma kana saestuna nyipta wa eta ari wahmu asababu eta sabab pitom'i dina toma pinasi di manusia. Wadzalika sareng ari itu wahmu kapin eta anu cukup fi kubhihi dina gorengna wahmu li anal wahma karna saestuna waham nyipta alladzi anu huwa anu ari ladzi asluhu eta asilna toma amrun adamiyun eta perkara nu bangsa eueuh idhuwa karana ari wahmu ibaratun eta bahasa anita khoyuli tina nyipta wal hisbani sareng ngira-ngira atak diri anu bangsa mastikeun lakini nupusu tatapina ari hate mun qodatun eta anu turut lahu kana wahmu atama halna leuwih sampurna minin kiadiha tinimbang turutna nupus ilal akli kana akal. Alataro naha teu ningali anjeun anatoma kana saestuna watek yan puru eta mabur tobu minal hayati tina orai litawahumihi karana narima nyiptana tobu adororo kana madarat piha dina hayat bal minal habli balikta tina tali al mubarkosi anu dibelang-belang likoni karena saestuna hablu ala suratiha eta netepan rupana hayat walawin qodat jeung lamun turut nupus alil akli kana akal lamyan purtah moal kabur nupus li anama karena saestuna perkara kudiro anu dipastikeun ma yakunu eta aya ma wama sareng ari perkara lam yuqaddar anu teu dipastikeun ma lam yakun tah moal aya ma falayas lama maka teu salamet minatom'i tina toma fil khalqi di makhluk warukbati jeung resep piha fima dina perkara biaidihim anu tetep ma dina pirang-pirang leungeunna khalqu saha ila ahlul wara'u kecuali ahli wara'u al-hosu anu tangtu wahum sarang ari ahlul warohos ahlul qanaati eta ahli qanaat wat tawakuli sareng tawakal li alladina tegesna mah jalma-jalma sakoto anu leungit min kulubihim tina pirang-pirang hatena aladina naon ala qotul holki pirang-pirang percantelan makhluk palayah tamuna maka henteu merhatikeun henteu mentingkeun samikeun ladi aladina arli rizki kana rizki anta ari anjeun beda makolah anta ari anjeun hurun eta anu merdeka mimma tina perkara anta anu ari anjeun anuhu tina emma ayisun eta anu megatkeun pangarep-ngarep
Ai min kulima tegasna tina saban-saban perkara mana bete min kulima anta anu ari anjeun ayusun eta anu megatkeun pangarep-ngarep minhu tina emak wa abdun jeung eta abid lima pikeun perkara anta anu ari anjeun lahu dina emak tomiun eta anu toma anu ngarep-ngarep ai kulima tegasna pikeun saban-saban perkara antarinu anjeun tomiun eta anu tompi dina emak paan mangka ari lapadan bimana min eta lamana lapad min walamulah jeung ari lamna lapad lah bimana fi eta bimana fi wa hada sareng ari ieu anta anhu aisun mana antanya anta mana itu ya? Bener eta dalilun akharu eta dalil anu sejen dalilun eta dalil akharu anu sejen likub hitomi karana gorengna toma wa madihil iyasi sareng mujina megatkeun toma minal kholqi ti makhluk wal qanaati sareng qanaah birizki ku rizki al maksumi anu dibagikeun wa bayanuhu sareng ari penjelasan dalilun akhor anatoma eta saestuna toma fi syai'i dina hiji perkara ubudiyatun eta kumaula lahu kana syai kama anal yasa seperti yang saestuna megatkeun minasyai'i tina hiji perkara huriyatun eta anu merdeka minhu tina syai lianau kana saestuna ya'su ya dulu eta nuduhkeun ya'su ala firogil qalbi kana kosongna hate minhu tina syai wagina wa ala pirogil kolbi uminu waginahu sareng sugihna kolbu anhu tinase fatomiu maka ari jalmi anu toma abdun eta abid walia isu jeung ari anu megatkeun toma hurun eta anu merdeka walidalika jeung karana itu fatomiu abdun walia isu hurun kila diucapkeun naon al abdu lapad al abdu al abdu ari hamba hurun eta merdeka makonia salagi konaat abdu wal huru sareng ari merdeka abdun sareng ari nu merdeka teh abdun eta seorang hamba abduma eta abdun eta hamba matomia salagi teu toma hurun wal konaatu sareng ari konaah hiya eta ari qanaah teh asukunu eta anteng inda adamil maklupati dina nalika teu ayana pirang-pirang perkara anu dicondongan atanapi anu dipikaresep wahia sareng ari qanaah awalu zuhdi eta mimitina zuhud man lam yukbil alallah benten makalah man sahajalmi lam yukbil anu temadep man alallahi ka Allah bimulatofatil ihsani ku pirang-pirang kawelasan Allah ku warna-warna kealusan ai bimula tofatihi tegesna ku pirang-pirang kawelasan Allah iyahu ka'man bi anwa'il ihsani ku pirang-pirang warna kealusan kida eta dituntun ilaihi kida eta dituntun man ilahi ka Allah bisalasili imtihani ku pirang-pirang cocoba anu disarupakeun jeung pirang-pirang rante
ai bil imtihanati tegesna ku pirang-pirang cocoba wal maso ibi sareng tegesna pirang-pirang musibah asyabihati anu disarupakeun bisalah sili ku pirang-pirang rante yakni ngamaksud kuring ngamaksud musonib annal muqtadiya kana saestuna anu ngamistikeun li iqbalil muridi kana madepna murid wa ghairi jeung lianti murid ala robbi ka pangeran bi anwa itaati ku pirang-pirang warna taat khobarna ke jauh wa tadarrui sareng DP ilaihi karob wa jam'iyatil qulubi sareng qalbi sareng ngumpulkeunana hate alaihi karob amroni eta dua perkara khobarana al awalu ari anu kahijina iraduni ami eta ngadatangkeunana kana pirang-pirang nikmat alaihi ka murid payaskuru tuluy syukuran murid Allah ka Allah alaiha karana ni'am wa yukbilu sareng madep murid ala khidmatihi kana ngahidmat ka Allah wasani sareng ari anu kaduana inzalul masoibi eta turuna pirang-pirang musibah pi badanihi dina badana murid au malihi atawa hartana murid payarji'u tuluy balik murid ila robi madep ka pangeran wa yatadarru sareng DP murid ilahi karob birofiha kana ngaleungitkeun masoib warubama kana jeung terkadang bukti naon zalika itu inzal sababan eta jadi sabab fitarkil istigoli dina ninggalkeunana katungkul narima katungkul bi dunia ku dunia wa ta'aluki careng cumantel bihi ka Allah subhanahu wa muradu rabbi sareng ari anu dimaksud ku Allah ku pangeran minal abdi ti seorang hamba ruju'uhu eta balikna seorang itu abdu ilahi karob tauan halna turut au karan atawa kapaksa rek turut rek kapaksa anu penting rujuk kembali ke Allah titik benten makalah dia man lam yashkurini aman sahajalmi lam yashkur anu te syukuran man ani ama kana pirang-pirang nikmat pakor ta'arodo ta estu ngasongkeun man li zawaliha kana leungitna ni'am waman jeung sajalmi sakaro anu syukuran man hakana ni'am faqad qayyada tah nyata nalian man hakana ni'am bi qaliha kutali nani kutali nani'am ya ini ngamaksud kuring sarmusonib ana syukroni ami kana saestuna syukuranana pirang-pirang nikmat mujibun eta anu netepkeun li baqaiha kana tumetepna ni'am wa ziyadati sareng nambahan min hatina ni'am qala ngadaw Allah taala la in syakartum lamun syukur man bete lain syakartun yakin lamun syukuran arajeun kabeh lazidanna tah yakin bakal naman sanyana sanyana au sanyana kuring ka Allah kuring ka lazidana tah yakin bakal naman sanyana kami kum ka arajeun kabeh wa kufran wa sareng ari kufur ni'am wa adamu syukriha sareng henteu syukuran ni'am mujibun eta anu netepkeun li zawaliha kana leugitna ni'am qala ngadahu Allah taala innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim innallaha sesuna Allah la yughayyiru eta moal ngarobah Allah makana perkara biqaumin anu tetep ma aya di kaum hatta yughayyiru sehingga yen ngararobah kaum makana perkara bian pusi menutup ma aya dina awak-awakna kaum ai ida goyaru tegasna mah di mana-mana ngarobah kaum makana perkara bian pusi manu aya dina dirina kaum
Minato ati buktina pirang-pirang taat wahya sareng ari taat syukru ni'ami eta syukur kana pirang-pirang nikmat goyaro maka bakat ya atana pitah bakal ngarobah sa Gusti Allah makana perkara minal tetep mati Allah minal isani buktina kasayan wal kurmi jeung bageran wa syukru sareng ari syukur ima bil qalbi eta boh ku hate bi anta lama kuyen ngayakinkeun anjeun anani ama kana saestuna pirang-pirang nikmat kullaha tegas kabehna ni'am minallahi taala eta ti Allah taala qala Allah taala wa ma bikum min nikmatin faminallah wa masarang ari perkara bikum anu tetep ma aya di arajeun kabeh min nikmatin buktina nikmat faminallah tah eta ti Allah wa imabilisani jeung boh ku lisan bi anta tahaddasa ku yen nyaritakeun anjeun bi nikmatillahi kana nikmat Allah qala ngadaw Allah taala wa amma bi nikmati rabbika padis wa amma bi nikmati jeung anapun kana pangeran ti kana nikmati pangeran anjeun pahadis tah kudu nyaritakeun anjeun wa imabil jawarihi anjeun boh ku pirang-pirang anggota badan bi antu sorifa ku yen molahkeun atanapi metakeun anjeun hak kana jawarih fi taatillahi dina taat ka Allah watakufa sareng yen nyegah anjeun hak kana jawarih amma tina perkara layurdi anu teu ngaridokeun emma hi ka Allah wallahu a'lam.